Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana, mudah-mudahan sarehat sadayana. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna urang ngabahas ngeunaan bahasa Sunda, nyaeta ngabahas ngeunaan mikaweruh kecap sabalikna atau mengetahui kata sebaliknya, atau dalam bahasa lain disebutnya antonim. Jadi antonim, antonim teh lawan kata. Aya sinonim, aya sinonim mah persamaan kata, antonim mah lawan kata atau kecap sabaliknya. Nah, di dieu aya contona nyaeta beurang. Beurang teh yang. Nah, lawan katana peuting atawa wengi, atawa dina bahasa Indonesiana disebut malam. Kenca atawa kiri, lawan katana atau antonimna katuhu atawa kanan. Loba atawa seueur, banyak, lawan katana atawa antonimna saeutik atawa saalit, sedikit. Luhur, luhur teh atas. Nah, dina lawan katana atau antonimna handap, handap teh bawah. Jangkung, jangkung teh tinggi, lawan katana antonimna pendek atawa pendek. Ipis, ipis teh tipis. Nah, lawan katana antonimna kandel atau tebal. Usum hujan atau usum ngijih, nah, disebutna teh musim hujan, lawan kata naon usum halodo atau musim kemarau. Jauh, tebih, nah jadi jauh teh tebih, bahasa lemesna, bahasa lembutna, bahasa lemesna, bahasa sopana teh tebih, jauh, tebih. Deket atau caket, nah caket teh bahasa Indonesiana dekat. Alus, sae, acukna meni sae, bagus. Butut atau jelek. Asup, lebet, nah lebet mangga kalebet, lebet heula, nah lebet ka kelas, nah asup atau lebet masuk. Kaluar, nah antonimna atau lawan katana disebutna kaluar atau bahasa Indonesia keluar. Tiis, tiis teh dingin, meser es meni tiis, nah esna tiis, tiis teh dingin, lawan katana panas. Asak, kata asak teh matang, jadi can asak sanguna can belum matang nasinya. Tos asak buah nage, nah, sudah matang buahnya. Nah, lawan katana atah atau mentah, atah kene sanguna ge mentah, masih mentah. Nah, iya contoh-contoh tina antonim, masih kene seueur contoh-contoh antonim atau lawan kata. Sok kuhidep pilarian lawan kata tina hiji kata atau antonim. Aya sinonim, aya antonim. Aya antonim mah lawan katana atau kecap sabalikna. Nah, sakitu dina pelajaran bahasa Sunda anu ngeunaan materi antonim atau kecap sabalikna atau kecap sebaliknya. Sakitu dina pelajaran bahasa Sunda, terus belajar, terus dipelajari deui, pilarian deui kata dina bahasa Sunda sareng antonimna, sok pilarian. Semangat belajarna, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.